Orang menyaritakan ngabersihan mual keluar titilu hiji mujahadah nomor kedua riyadhah katilu datanglah musyahadah mual datang ke musyahadah lamun teu mujahadah mual bisa riyadhah lamun teu mujahadah artina mujahadah merangan nafsu artina riyadhah ngajar nafsu kunaon si aidahar hayang nu ngeunah bae nafsu ajar gerak kunaon si urang hayang hees bae boro-boro tipe tingker ngaji ge hayang hees bae tembak gerak perangan ge tembak tah mujahadah merangan nafsu ngajar nafsu ulah dieuwekeun nafsu perangan kena lunak paneta jangan ngomong doang coba lakukan ku urang hiji ulah dahar di mana can lapar ketika dahar ulah sebe-sebe mujahadah ngarana penting urang tunduh bae perangan ku urang cik benta di ka Allah keun cukup bae urang bari maca sholawat bari diuk perjalanan ketika kaganggu lantaran loba babaturan nu ngajakan ngobrol atuh moal datang ka Gusti Allah urang singkiran ieu babaturan urang uzlah ngaranna perjalanan ngaranna hirup ku hariman teu ancul-anculan neangan dunia urang qanaahkeun we atuh ayeuna mah supaya terjadi zuhud urang konakeun hirup saya aya naon wae we heula urang gunakeun ge jang kakuatan ibadah ujung-ujungna bakal jadi zuhud moal zuhud lamun teu dikonahan heula ku urang riyadhah ngaranna mulai perjalanan bisa sabulan jago